dengekeun ieu keur para oknum-oknum aparatnya arek aparat naon we pokona mah lah ulah sok naon nya ulah asa pangaingna jadi aparat teh lah kudu nyaho aturan goblok jadi aparat teh ulah asa menang sorangan ulah menghakimi batur goblok lah nu penting mah ye dengekeun jadi aparat mah kudu cing balalenar ngajaran ka masyarakat gitu ame masyarakat teh menghargai goblok sia teh sebagai aparat teh kan kudu dihormati tapi sia tidak menghormati ka anu lain nya moal dihormati goblok nu penting mah ayeuna mah sia cing balalenar ngajalankeun sebagai aparat tah ka para oknum teu anu teu baraleg pokona mah goblok cing balalenar bisi sia ngadadak paeh teh aing ngalina naon teh aduh ripuh pokona mah lamun sia keur teu berbuat bener eta teh tiba-tiba ajal menjemput wah geus moal bener eta teh pokona mah kudu ngararopi goblok ka aparat cing balalener pokona mah ngajalankeun tugas heueuh ka oknum-oknumna teh anu teu baraleg goblok.